Mitra sadaya alhamdulillah urang tiasa patepang deui kumaha Daramang hatur nuhun Bumi Daramang mah eta nu salamina kurang dipika hoyong teh sehat perwargi sehat jasmani sehat rohani mangga urang teraskeun deui hanca dongeng bumi telepat harita teh mamang lengser nuju ngadeheus ka Nyai Putri Baganan Sari nyaeta bade nyakeun sakumaha nu dipilunyu ku marang-rarangnya mangga urang teraskeun hanca dongeng nuju duna lutung karya Kileuca. Ieu dongeng kenging nyanak tina carios pantun parawargi sadaya. Jadi lutung versina Kileuca. Mangga urang teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kagamar kamari. Mamang lengser parantos ngagamarkeun kumaha pikasadiheunana Nyai Ratu Emas Baganan Sari dina anggoning ngampi eta carita. Salajengna para wargi sadaya memang kitu kaayaanana atuh mamang lengser harita teh. Mepelingan deui ka Nyai Emas Baganan Sari. Sing tawakal we Ratu. Sing ageng mana buat teuing ieu teh cocobi teh ujian. Kanggo ningkatkeun ajen salira pikeun ngalaksanakeun cita-cita salira omat ulah bade aral subaha sing tumarima kana kadar. Paman lengser ngelingan deui nyaritana geus laun pisan angeunna sesek balas nahan perasaan hayang ulah budal cimata tapi hate kacida peurihna perih lir ibarat digerihan ku hinis. Diguatir ningali Nyi Putri Baganan Sari nu sakitu alumna. Paman, ari geus teu beunang ditawar mah kajen teuing. Kuring rek narima kana kahayang teteh malangirarang. Ngan kuring teh panasaran keneh. Nah kumaha atuh ieu teh mimitina? Sugan paman terang kana riwayatna da moal aya kajadian kieu lamun teu aya sababna. Moal aya sirung lamun teu aya tunggulna. Inu mah tak poekun paman teh nun. Teu terang adikana jujutanana anu saleresna mah. Margi paman ge diwarotosan teh parantos sagala sayagi. Cai parantos diwadahan. Baju waring samping waring sareng nu sanesna parantos disadiakeun. Lajeng paman teh diutus atuh teu tiasa baha margi anjeunna kalah muncereng. Teu wantun baha paman teh Nyi Ratu. Sanes teu ngiring sedih, sanes teu milu bingung. Kantenan ari susah nama nun. Cek paman lengser bari ngarewet deui kana barang-barang nu tadi dibawa. Malah Ratu Emas Baganan Sari ge neuteub kana barang nu aya di dinya. Manahna lelenyapan bakat tingku hariwang jeung sedih ati. Kajen teuing atuh paman. Kuring ngarti kana urusan eta mah. Ngan eta we atuh meuni asa kabina-bina teuing. Bari teh ulah ditarima kuring teh ngarah ayeuna teu matak jadi bang balu kana hate teh malanggirarang jeung anu sanesna pan ari kieu mah duh paman asa kacida teuing. Nyi Putri Baganan Sari beuki sedih bae manahna tapi ari ras kana amanat nu jadi lanceuk yen kudu sabar kudu tawakal kudu daek perih ngarah meunang peurah. Ulah yang senang-senang ari boga kahayang, ulah yang ngeunah-ngeunah hirup sagala sugema meureun ieu karandapan ayeuna minangka ujian batin. Kahartosun. Da ku paman ge kajudi ari bari kaijir. Pasti kana kituna. Da paman ge atuh. Diukur ku paman ge sun ku perasaan sorangan. Umake ukuran hate batur nanging Nyai Ratu kumaha atuh da ieu teh da paman teh kudu buru-buru ngajalankeun parentah ratu. Nya wayahna we sing ridho sing ikhlas. Da paman ge sun ari kana palebah dinya mah teu tega atuh. Nanging kumaha da kaayaan batan sakieu nun. Cek paman lengser bangun teu sabar hayang geura lunas tina bang balu hate. Rek kitu rek ieu ge manehna teh hayang lubar tina segala kasusah. Nah, geus kieu kudu nama tu paman. Kuring moal nolak moal baha.
Mangawe paman kuring sejatumut kana kapalai teteh Malanggirarang. Da mata kitu ge meureun geus jadi milik kuring kudu kieu. Kudu nanangan tunggara batin. Ngan ayeuna kudu kumaha kuring tetu paman. Waler Ratu Emas Baganan Sari bari nyusutan Cisoca. Numurubut tamah juuh bari jieun milu nyaksian ngabeberah manah ratu nu keur nanangan sedih. Nya nuhun atuh Nyai Ratu mugia sing salamet rahayu. Najan jasmani atawa lahir tunggara ge muga-muga ari batin masing bagja. Ayeuna mah kieu we Ratu Emas ngawitanana mangga geus siram ku cai pijanaan supados salira ratu jadi bau jeung hideung siga areng ngan kapaksa moal nurut kana parentah teteh Malanggirarang wayahna siram nyalira we sabab paman teh teu tega ari kudu nyiram Nyai Ratu mah tak kitu. Cik paman lengser bari neuteu hatena rada lelenyapan. Taharti paman keun bae teu kudu dimandian ku paman. Da geus gede kuring ge geus bisa mandi sorangan, tapi geus kitu kumaha? Ratu Baganan Sari naros deui jiga nu nangtang padahal manahna doang. Doang diri ibarat dibelah ku pedang. Nuhun ari ridho mah Nyai Ratu, paman bingah nu taya papadana. Tayuna saparantos siram ku eta cai mangga disalin ku samping waring baju waring. Ngarasieup jeung surup kana tangtungan. Da kitu kapalai ratu teh. Mangga jalankeun anu dua engke sarajengna mah di ditu di hulu dayeuh marga Cina nun. Lengser kapaksa paparentah sabab kitu amanatna ti Nyai Ratu Emas Malanggirarang. Mangga atuh ari kitu mah keun bae kuring rek nurut kana parentah paman. Nu hartina tunduk kana kahayang teteh Malanggirarang. Yap kadiekeun caina kuring rek mandi heula. Ratu Emas Baganan Sari cengkat lalaunan salirana asa leuleus taya tangan pangawasa. Tapi maksakeun anjeun bakat ku sabar jeung satuhu ka ratu. Teu ieu nolak kana parentah ratu. Da ngarumasakeun jadi sema. Sedeng semah lamun dikiratakeun sarua jeung ngahesekeun jadi imah nu boga imah. Atuh salajengna parawargi sadaya. Paman lengser nyarita deui. Mangga atuh Nyai Ratu ieu nyangakeun caina ta ieu baju waring samping waring. Geura anggo ku Nyai Ratu wayahna. Tunda anggoan anu ayeuna margi salira kedah robih janten rudin. Da salira ge bakal hideung sareng bau mangga nyangakeun Nyai Ratu. Paman lengser nyodorkeun cai nu meunang gapuran teh. Gap ku Nyai Ratu Baganan Sari ditampanan terus dibawa ka pengker bari manahna lelenyapan. Salila Nyai Ratu Emas Baganan Sari siram, paman lengser ngadagoan bari diuk nanggeui gado. Pikiran anakku melayang kanu teu puguh, watir ka putri teu tega nyieun panyiksa ka ratu nu sakitu sae manahna. Tapi paman lengser ngan semet kitu, dan nulungan mah teu bisa. Wayahna ratu jungjunan si paman. Keun ulah arala subaha sabab ieu teh hiji ujian nu kacida saena. Engke salira baris prihatin sarta satuluyna bakal menang kabagjaan. Biasana sok kitu disangsara mah. Sok nanyung rejekina, sok gede darajatna, sok loba nu ngabelaan. Muga-muga we Nyi Putri Baganan Sari ge kitu. Ceuk teh paman lengser bari tetep diuk. Meninga jemprak sila panon molohok kana samak, tapi samak teu katempo sabab pikiran kumalayang kanu anggang. Hate norobeco ngomong di jero. Tekung silila antarana kadenge aya nu sumping. Horeng Nyi Putri Baganan Sari nu parantos siram ku cai pamasihan ti tetehna. Atuh meuni hideung lestreng kawas areng kabeh teh nu kari. Nu herang teh iwa ti socana wungkul. Hari datangna ka paman lengser geus make samping waring baju waring. Puguh we katempona matak sareukseuk. Urut ratu nu sakitu alusna. Urut mojang nu sakitu lenjangna. Atuh para mitra sadaya gambaran Nyai Ratu Baganan Sari. Estuning geulis bawana ngajadi. Ayeuna jadi kitu rudin jeung barau puguh we matak lelenyapan pikeun paman lengser. Sabab geus lewang ti tadina keneh. Teu hayang nempo kanyataan tapi da ayeuna mah geus laksana kitu kajadianana. Kumaha atuh Ratu Emas? Na parantos siram teh nun?
Cek paman lengser nanya tambah kawaranan teuing dasanya nama teguna nanya ge da geus kanyahoan panon pamang lengser kekeureuman teu wasa ningali nu geulis jadi kitu. Memang para mitra saha jelemaana nu teu sedih ningali kaayaan kitu matak lerenyapan jeung gegebegan manglebarkeun ku geulisna manghanjakalkeun ku lenjangna kiwari bet jadi rudin estu taya hargana mun ditimbang-timbang tina rupa mah. Tapi ku Ratu Mas baganan sarimah teu dipikir sabab anjeunna teh teu agul ku rupa ti barita oge teu reueus ku awak alus tetep ngarumasakeun yen dirina biasa bae gaya punjulna tinulian nu matak najan salirana janten hileung lestreng siga lutung teu ieuh jadi pikiran najan salirana bau teu matak jadi kabingung nganu matak nyeredet kana hate teh ari ras ku nasib diri bet ngalaman dikitukeun kuno jadi dulur. Tapi da geus kapalang narima anjeunna teu aral subahangan ukur nangis dina kaluwihan disedih lajeng haturan ka Mamang Lengser. Paman geus mandi kuring teh sarta geus make papakean nu dibikeun ku paman tadi. Nah bener kieu makena kade bisi salah bisi teteh malang dibenu ka kuring kituna teh bari neuteub ka Lengser katara socana culak celakeran nyelap dina hideungna pameunteut. Duduh teuing Nyi Ratu mugi we anjeun sing sabar tawakal tah leres kitu kapalai Ratu Malang Irarang oge. Nyai Ratu teh kedah janten rudin sareng goreng patu cun wayahna sing ageng manah Nyi Ratu. Ceuk paman Lengser bari terus nangtung teu kuat nahan piceurikeun sok sanajan manehna lalaki tapi ningali kasedih kaliwat batos mah nepi ka ngarasa berat dina ngomongna oge. Atuh sabada nangtung kop kana barang sejena ayeuna kedah kumaha paman kuring hayang buru-buru init era cicing di dieu ari ku teteh di satru mah bisi ngariweuhkeun nya hayu we tuturkeun pun paman urang nyios ka hulu dayeuh marga Cina sabab kitu pisan parentah Ratu Malanggi ge urang laksanakeun we. Ceuk paman Lengser bari kaluar ti imah dituturkeun ku Nyi Putri Baganan Sari anu harita teh para mitra sadaya anu geus kataha teu katahan ku rasa sedih akhirna nangis bari angkat barang geus aya di luareun bumi. Ratu Mas Baganan Sari ngaret heula ka eta bumi siga nu nineung rek ditinggalkeun karasa manahna sumeblak jajantung ratu malah mah jadi tambah tagiwur. Pileuleyan imah kuring rek miang ninggalkeun anjeun sabab kuring mah rumasa semah nu kudu taat jeung satuhu kana kapalai ratu anu kawasa jeung kumawasa di nagara marga Cina. Kitu gerentos manahna lajeng malih ka paman Lengser nu geus rebo ku babawaan rek jajab ka hulu dayeuh marga Cina ngajajabkeun putri buangan. Hayu atuh Ratu Mas urang mios meungpeung teu aya batur isin seueur batur manun bilih matak jadi panghalang bakal namahan kariweuh ka urang ongko. Cek paman Lengser ngajak buru-buru indit lantaran geus hayang geura beres sagala rupa pagawean lain hayang geura nyiksa ka Nyi Putri ieu mah hayang geura lesot tina kapaur jeung karempan. Mangga paman hayu atuh urang indit da nya kuring ge era lamun kaburu loba batur mah kutan kieu karasana nu ditunung mending lamun puguh pasalna da ieu mah teu pararugu. Waler Nyi Putri Baganan Sari anjeunna teu karasa bet setengah midang dam bakat ku nyeri sabab najan kuat 1000 kuat oge ari geus kitu-kitu teuing mah nya nyeri we karasana kana hate ting seredet jeung ting sarblak. Nya geus atuh Ratu Mas ulah rek aral subaha ya kahati ku paman oge hayu ayeuna mah urang mios mangga Ratu Mas dipayunkeun paman ngirimkeun ti pengker ngarah babari mun aya naon-naon. Cik paman Lengser bangun nyaheun pisan lantaran manehna bet asa milu dosa geus nyieun peta anu mata keraheut kana hate Nyi Putri. Ari Ratu Mas Baganan Sari teu nemal deui anjeunna nangis bari nyuhun panangan angkat lalaunan miheulaan paman Lengser. Nempo kaayaan kitu para mitra sadaya paman Lengser luwalowe rek lewe lantaran hatena kalah tambah ting seredet
kuat nyaksian kaya Nyi Putri nu sakitu mata kuatirna. Saliran anu tadina sampulur jeung lenjang teh ayeuna mah katempona matak sarikseuk, matak hoream neuteub. Lantaran kulitna robah jadi hideung jiga lutung. Kari-kari di pakaian papakean nu teu lumrah. Atuh puguh aya pisan sari teu matak pogot nu nempo, kalah matak ijid atawa cua. Mun teu nyaho kana asal muasal nama. Bua paman lengser ge moal daek ngiringkeun, moal hayang ngadeuketan sabab sajada mati Rudin teh ku ambeuna bau nu matak sarbel. Keur kaayaan kitu, katamah deui ku pamolah Nyi Putri nu matak pikasediheun angkatna lalaunan bari nyuhun panangan, ngabangingik nangis siga nu kanyerian. Atuh kana hate paman lengser beuki tinggi seredet jeung lelenyapan. Narakacak bakat kuatir, malah mangupat deui jero hatena. Dina awahing kuatir nempokeun pamolahna Putri. Ratu Emas, dedeuh teuing sakitu geulisna teh bet jadi kieu. Putri sakitu lucuna teh bet kalah diruksa. Kacida teuing jadi tetehna teh duh. Asa kabina-bina ceceup jeung geuleuh teh meuni beak harap. Teu aya pisan ras-rasan. Wayahna we Ratu Emas, keuh ku paman didoakeun sing panjang yuswa, sing gede milik jeung luhur darajat. Moalami ngalaman kieu teh. Engke gaya pitulung tinu agung, kawalas tinu maha kawasa, sing percanten we urang mah geulis. Da urang mah hirup teh dharma wawayangan, usik malik aya nu ngusikeun. Itu cek hate paman lengser eta ucap-ucapan teh dijieun-jieun yakin bijil tina ati sanubari anu suci. Nyaa-nyaa jeung dedeuh ka Nyi Putri baganan sari anu keur nanangan tunggara kaliwat saking. Lumampah beuki lila beuki jauh, malah akhirna geus bijil ti jero dayeuh terus mapae jalan satapak ngajugjug ka hulu dayeuh marga Cina. Nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Pernahna teu beda jeung di leuweung bae. Lantaran taya imah hiji acan jauh ka lembur manusia. Najan lempang, lalaunan bari jeung manggul kasedih. Nyi Ratu Emas baganan sari jeung paman lengser. Akhirna teu burung tepi kanu dijugjug. Duanana anyog ka hulu dayeuh marga Cina. Dibagiakeun ku manuk-manuk anu ngagukuk sumegruk ceuri. Manintin pating jarerit, gagak pating korwak. Piit sedih cangkur hileung malaweung. Saeran milu midangdam, ungkut-ungkut milu bingung. Kerak milu ngahlas jeung melang. Manuk beho siga nu gelo. Tina awahing kuatir ka Nyi Putri bagadan sari nu keur meunang lara tunggara dikaniaya ku Sunan tetehna. Barang jol ka tempat nu ieuh jeung hieum, Nyi Putri bagadan sari beuki ngarasa keueung. Lantaran leuweung beuki cakueum matak sieun. Tapi tetep sukuna ngalengkah nganterkeun waruga nu geus taya harga. Teu beda jeung lutung hideung. Pantes pisan datangna ka alas, deukeut ka leuweung anu cakueum pikasieunneun. Jauh ka lembur anggang ka nagara, estu ieu leuweung lieu lamping jauh ka sintung kalapa. Paman, rek tepi ka mana kikieuan teh atuh? Ieu kuring geus capek suku meuni asa rincug awakna naik. Da pukuh kuring teh can kungsi barang dahar. Nah jauh keneh atawa geus deukeut kana tujuan. Saur Ratu Emas baganan sari bari tetep angkat lalaunan. Panangan geus dihanap ayeuna mah ngarumai, tapi teu pantes estu matak pikawatireun. Parantos dugi adi ka hulu dayeuh mah Nyi Ratu, ngancan meunang tempat numerna. Wayahna we angkat sakedek deui engke ge ku paman dipastikeun di pasihan wartos. Mangga lajengkeun sakedik nun, jawab paman lengser bari terus. Dina ngomongna carinakdak hatena peuris. Asa digerihan ku hinis milu sedih ka Nyi Putri baganan sari. Ya mangga atuh paman, kuring rek maksakeun. Cep duanana jempe deui terus laleumpang lalaunan. Beuki lila beuki jero asup ka leuweung, beuki loba sasato anu kapanggih. Monyet jeung lutung pating galacang dina dahan-dahan kai. Surilih jeung oa pating polohok mencrong kanu anyar datang. Kawas nu heran jeung reuwas aya nu hideung lestreng. Angin leuweung ngahiliwir nebak kana dangdaunan.
Aroyag pating garupay ngabagiakeun Nyai Putri Baganan Sari nu baris jadi urang dinya. Baka cicing di hulu dayeuh kacida pisan mata kelewangna. Sok sieun dirontok maung, sieun jengkeung bisi aya orai gede nu nyampeurkeun. Kawanti di sisi leuweung anu loba keneh pangeusina rupa-rupa sasatoan nu garala. Paman, di mana tempat kuring teh atuh? Nah jero-jero teuing. Ieu sakieu poekna, Paman. Jiga-jigana lain leuweung lalawara. Duh, Paman, suku meuni nyeri. Nyi Putri Baganan Sari nangis deui, anjeunna teu kiat nu capek jeung sedih. Sampean ti tatarajong kana batu jeung cucuk. Atuh raget garpihan mata kuatir kawantu alang langka nyaba kapileuweungan da puguh ngaranna ge Putri Pangagung taralos-los kapileuweungan. Nya ari geus teu kiat matunun di dieu we atuh Nyi Ratu. Sok geura liren heula. Da nya paman geus capek yuh. Reg paman lengser eureun. Hampir terus ngarempeyak bakat ku capek. Haripang namah teu tega nempo Nyi Putri nu kaayaan batan sakitu. Ari Nyi Putri Baganan Sari ngarandeg bari ngareret ka tukang. Neuteup ka paman lengser anu ngahegak capeun kesang ngucur masihan sakujur badan. Ujeuhna di dieu mah Paman. Kuring rek maksakeun maneh we sangkan betah. Cik geura atur atuh Paman kudu kumaha kuring cicing teh. Saur Ratu Emas Baganan Sari kawas nu nangtang mungguhing Cisoca mah teu burung juuh. Da puguh kacidana langsana. Ku sareatna oge yakin moal matak betah saha nu rek betah cicing dina kaayaan kitu. Leuweung meuni caneom sasatoan anu garalak meuni rayap. Siap pikeun ngarontok mangsana. Ke heula Nyai Ratu. Paman terek mikir heula jeung deui capek meuni asa begang ieu. Amekan gereng hapranyug. Mangga cali heula we sing raos ulah wakarurusuhan nun. Jawab paman lengser bangun anu sungkan. Nganyaan manehna teh capek padahal leumpang mah teu gancang. Ari capek hate teu kuat nahan kasedih jeung kamelang ka Nyi Putri. Hari Ratu Emas Baganan Sari teu nema deui. Gek anjeunna calik dina luhur jukut Cisoca tetep murubut. Rarai sepa jiga taya getihan. Hideungna sepa jeung boleas. Tanda ningkeur capek jeung teu geunah awak. Koneas belum pernah mitrasanes. Koneasnya. Nyai Ratu, paman pepeujeuh sakali deui ieu. Omat ulah rek benu ka paman. Sabab paman mah sakadar titah dharma paman mah. Daek sotenan ngajalankeun pagawean kieu pedah katalian ku kawajiban. Da paman teh pangkat lengser apan. Keun ku paman didoakeun muga-muga sing mulus rahayu berkah salamat. Ulah alit mana najan dipikeun ka leuweung da moal aya nu mergasa. Sato leuwih apik kalakuanana. Moal ngabinasa atawa ngaguhira kanu lain mangsana. Teu kawas jalma nu teu tuah teu dosa ge disiksa. Tah kitu Nyi Ratu, hade sing emut kana amanat ti paman. Ulah daek salah pikiran. Ceuk paman lengser para mitra tuh. Di paman lengser para wargi. Di dieu nyebatkeun kalakuan sato jeung manusia. Sato mah leuwih hade cenah tara ngabinasa. Ari lain hartina mah bagianana. Tapi manusia, wah kabeh digalaksak bro. Beda sato jeung manusia. Harita paman lengser mepelingan samemeh ningalkeun. Lantaran tetep wae hatena ngarasa salah sieun jaga kabawa. Bisi aya balitunganana jeung Nyi Putri Baganan Sari. Padahal anu dipikah riwang mah harita ge teu boga pikiran kitu sabab Nyi Putri geus sumerah kana nasib nu tumiba kana dirina. Paman, teu kedah seueur saur da kuring ge kaharti ku kuring ge. Ngan tina palebah doa jeung pepeling ti paman kuring nganuhunkeun pisan. Ulah salempang atawa ham-ham. Kuring moal bendu ka paman sabab kuring oge boga pamilih. Ayeuna mah geura tetepkeun we kuring hayang geura puguh pitempateun. Nah rek kumaha mun rek geus kieu? Waler Nyi Putri Baganan Sari keukeuh hayang geura meunang katetepan, hayang buru-buru puguh pitempateun ngarah jongjon. Da balai mah geus tumiba moal beunang di singkahan. Mangga atuh Nyai Ratu.
diuruskeun ku paman rek diurus rek dipanggieunkeun da memang geus mawa bahana ta ieu palupuh nu sabebe keur kulam Nyi Ratu ieu pupugan saja jalon keur tiungna ari roroyo mana mah atawa keur ieu-iuna ulah ngalah kaso atawa tepus hari ieu ta ieu palapah kalapa sanggugaring campuran keusik lembut lumayan keur tambah lapar pek tarimakeun ku Nyi Ratu sabab kitu kapalai Ratu Malanggirarang teh ceuk paman lengser bari nunyukeun kana barang-barang nu disebutan bieu terus manehna nangtung rarat-raret neangan kaso jeung tepus keur niungan sasaungan Nyi Ratu Mas Baganan Sari sanggeus katempo gancang ngala saterusna mah dibebenah keur cicingna Nyi Putri Baganan Sari ku Nyi Putri diteuteup bari ngumareci mosoca manahna ngarah kacak ningali aku lampah mamang lengser anu kacida mikanyaah kadirina. Para mitra kaum dangu sajeroning Nyi Putri ningali kalakuan mamang lengser anu keur gedak-geduk nyieun tempat keur iuh-iuh pikeun dirina anjeunna terus ngarah kacak malah ngomong jero hatena duh Kakang Laksana Gading nah kumaha ari kaayaan Kakang kiwari da geuning kaayaan kuring mah batan sakieu dipikeun ka leuweung ku Teteh Malanggirarang dibuang ka hulu dayeuh marga Cina doakeun Kakak supaya kuring kuat nanangan ujian anu sakieu beratna manah Nyi Putri Baganan Sari cumerit sasamat karakana nyaeta Tumenggung Laksana Gading nu ayeuna nuju tatapa di ujung kulon soca Nyi Putri mencerong ka paman lengser anu keur bebenah jigana teh hayang merenah ke Nyi Putri sangkan teu sangsara teuing tapi rek geunah kumaha atuh da bahanna ge sagala kurang palupuh ngan ukur sabebek pupugan keur tiungan ukur sajalon roroyo manana sakadar nganelkeun kaso jeung tepus atuh najan dibebenah ge kalah kajiga sayang bagong akhirna pagawean pamang lengser beres pok nyarita ka Nyi Putri Nyi Ratu tadi dieu sing merenah kade ulah ijah balilahan sabab lamun aya waktu jeung kasempetan mah paman ge hayang pisan ngarongokan tak lantaran kitu kade ulah kamana-mana sing satia kana nasib nun pek Nyai Ratu sing sabar tawaka da paman mah ayeuna mah bade wangsul nun kunyuk sumangga paman nuhun atuh ari kitu mah keun bae ulah jadi pamikiran sabab mana kieu geus jadi nasib kuring meureun kuring rek narima kana ieu kaayaan sabab kitu geus jadi kanyataanana nuhun paman kuring geus dipernahkeun walar Nyi Putri Baganan Sari bari cisoca teu waleh juuh manan raat kalah nambahan lantarannya ti mimiti ayeuna anjeunna bakal tunggara dan da pamang lengser mah bakal mulang nuhun atuh Nyai Ratu bae ku paman didoakeun seung kiat lahir batin ayeuna paman deuk mulang sabab kudu buru-buru laporan ka Ratu Malanggirarang bisi anjeunna deudeupeun nuhun wilujeng angkat paman segeruk Nyi Putri Baganan Sari nangis bet karasa beuki peurih kana ati nyeredet kana hate sieun jeung keung lewang jeung hariwang rupa-rupa balai geus kasawang nu kitu nu kieu tangtuna bakal daratang pada hayang ngabinasa ka Nyi Putri kitu nu kamanah ku anjeunna nu matak barang nyebutkeun kitu teh anjeunna teu kiat nahan para mitra kaayaan kitu kasaksi pisan ku paman lengser ampir-ampiran teu bisa init lantaran melang jeung watir teu tega ningalkeun anu geulis di sisi leuweung da melang bisi aya gajah singa atawa maung banteng kawantu aya di sisi leuweung geledegan tapi paman lengser teu nyarita deui malah mah nguat-nguat maneh teu ngareret deui ka Nyi Putri Baganan Sari leos init meningincin lempangna ancul-anculan bujurna ampul-ampulan kepat dikupat kapit dibanting anjingkeun teu ngaliuk deui ka Nyi Putri kawas nu sieun teu kuat init
akhirna paman lengser ngiles dina pengkolan jeung kahalangan ku tatangkalan anu aya di dinya poek jeung caneo matak sieun. Sanggeus paman lengser init kaayaan ngadak-ngadak rame ku sora sasatoan leuweung. Manuk-manuk reang disarada patemalan menijigan upa tarik-tarik. Kawas nu milu ceurik jejeritan milu sedih jeung nalangsa ka Nyi Putri Baganan Sari. Atuh kacida mata kreuwasna pikeun Nyi Putri mah. Sabab mata hariwang jeung keung kari-kari paman lengser mulang. Kaayaan bet mata hariwang. Jadi rame ku sora sato puguh. Mata leungit pangacian mata kalabur lalembutan. Antukna nimulkeun rasa kawani ngagedean wawane Nyi Putri nu tadina ngabangingik nangis akhirna jempe luak lieu ningalian kaayaan di eta tempat. Bari tuluy neges-neges sato leuweung nu disarada tapi teu aya anu tembong hiji-hiji acan hiwati puluhan atawa ratusan manuk nu rupa-rupa katempo ting keleper luhureunana aya ge nu cimuk-muk dina dahan bari disada meni recet. Nyi Putri Baganan Sari teh rada heraneun terus luak lieu dahayang sidik ka sato-sato nu tadi disada asa deukeut pisan kadengena tapi tetep daya nu nemongan. Ai na di marana eta sato-sato leuweung teh kadengen aku aing mah deukeut pisan tapi hiji ge taya nu tembong palang siangan saukur dedengean atawa memangan saukur ceuk rarasaan yen aya sato-sato anu garalak da geuning buktina mah teu aya hiji-hiji acan iwati manuk. Saur Ratu Emas Baganan Sari bari tetep luak lieu tungtungna anjeunna pasrah tumamprak kana kadar nampi takdir nu geus jadi milik diri. Di harita Nyi Putri Baganan Sari tetep tumetep di hulu dayeuh marga Cina nyumponan parentah tetehna nu katelah Ratu Emas Malanggirarang tina awahing ku satia jeung satuhu sarta narima kana nasib. Nyi Putri Baganan Sari teu aral subaha teu aya niat kabur teu hayang incah balilahan ti dinya lantaran ngarumasakeun yen dirina teh sasat sarua jeung semah ngan lamun rek init ninggalkeun eta patempatan inggis ku bisi rempan ku suban. Dina hiji mangsa rakana nu tas tapasumping jeung deui inget kana amanat paman lengser yen ulah incah balilahan bisi parang aya milik paman lengser rek kalangokan. Sajeroning aya di hulu dayeuh marga Cina Nyi Putri Baganan Sari tetep sabar jeung tawakal ngajalankeun amanat rakana. Tarekahna dijalankeun kalayan sabar jeung pinuh ku kapercayaan. Ujian batin nu sakitu beratna dilakonan kalayan ikhlas. Malah lila-lila mah geus teu ngarasa kasiksa. Da asa ge biasa bae bubuhan manehna beuki pasrah kana kaayaan. Para mitra, saag ayeuna tuna heula kaayaan Ratu Emas Baganan Sari nu geus dipicieun ka hulu dayeuh marga Cina ku paman lengser. Ayeuna kocapkeun deui paman lengser nu keur aya di satengahing perjalanan tas mulang ti hulu dayeuh marga Cina tas ngajajabkeun Ratu Emas Baganan Sari teh. Sajeroning leumpang hate paman lengser teu daek teteg. Manehna ngarasa watir ka Nyi Putri ngarasa yen dirina salah jeung rumasa geus pipilueun kana urusan nu mata keraheut hate batur. Ngan bae paman lengser leuwih kuat nyekel kawajibanana atuh teu aya deui nu dipilampah ku manehna iwati nurut ka ratuna taat kanu jadi rajana. Aing geus bebas tina bang balu sagala rupa nu matak berat kana batin geus rengse. Ayeuna mah geus leupas tina kewajiban aing sabab Nyi Ratu Baganan Sari geus merenah geus cicing nurutkeun ka hayang tetehna. Ngan aing ayeuna kudu laporan ka Ratu Emas Malanggirarang narek kumaha deui cenah karepna teh. Rek cukup ku sakitu atawa aya deui nu sejen. Muga-muga we parentahna teh matak tentrem kana hate ulah namahan deui lah. Geus we sakieu ka hayangna garek namahan nirca. Cek hate paman lengser bari terus leumpang bangun lungse. Beda aja nama pagawean teh asa matak capek pisan siga nama perbawa pikiran nu kurang teteg nu akhirna kana tanaga babari suda kana sumanget babari pareum sabab unggal rek milampah eta parentah hatena lelenyapan awakna leuleus jeung limpet pagaweanana teu dibarengan ku batinan kuat. Da memang leres para mitra sadaya
namun urang dinangon-ngoning ngalampahkeun pagawean tanpa disarengan ku batin anu kuat mah antukna model mamang lengser bieu. Akhirna nulu mampah harita teh tepi ka sisi dayeuh marga Cina. Paman lengser sakedeung bari ngageberan dada nuju ku kesang, ambekan meuni ngahegak napas meuni karasana teh kerep cigan utas lumpat jauh ngan untung angin anu ngahiliwir milu ngupahan ngahihidan awak paman lengser nu keur capek. Waduh, geus tepi aing yeuh. Wah, beunang keneh geuning. Sugan we moal kabuhitan yeuh, rek buru-buru ngadeuheus ka Ratu Malang Wirarang. Waduh, aing ayeuna rek ngadeuheus ngan hanya ka di waktuna kaburu beak ieu nya.